acara matu dongeng enteng pang beberahman Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna hayang beunghar. Ieu dongeng karangan Kileuksa ayeuna Nincak bagian ke-12. Samali harita teh para wargi sadaya mangkamin parantos mulih deui. Parantos aya sareng ngariung sareng kulawarga namung putrana nu katelajang kemen parantos mulih ka jati mulang ka asal. Harita mangkami nuju ngobrol sareng biting ngeunaan aya rencana hayang dagang para wargi. Sedang modalna mung saukur saringit samali ditaroskeun ku biting nah cukup atawa moal modalna mangga urang sami-sami hanca bae para wargi. Carios nyambung judulna hayang beunghar karangan Kileuksa dina bagian ke-12. Mitra kaumdang salajengna harita biting tuluy nyarita deui. Dagang mati mana modalna Kang kami? Kapan kudu make modal ari dagang mah mun teu aya modal mah teu bisa sedengkeun urang mah teu boga duit apaan? Cek biting megat kalimah teu ngarti kana maksud salakina. Bener urang teu boga duit keur pi modal leunteng. Tapi salila di panyabaan akang teh aya milik diparengkeun ku nu kawasa bisa tepung jeung hiji jalma nu bager jeung berehan deui. Ngaranna Jang Salia, urang lemur galumpit teh teuing nu pernah nama teh jauh di daerah urang teh, kan bisa kacamatan Wungkul. Tadi manehna meunang modal dibere nginjeum saringgit lumayan keur modal ge lah tambah eueuh pisan. Lamun iting hayang nyaho ka jelema engke dina hiji mangsa manehna rek ulin ka urang atawa urang nu ulin ka imahna. Tak kitu we ting cek mangkamin bisa-bisa nyaritana. Teu eleh ku biting jeung teu kurang ku piekoleun teu wani ari ngabejakeun anu satarabasna mah. Ari biting ungut-ungutan pok nanya deui. Syukur we tu ari kitu mah kuring ge ngarasa bunga tapi nah rek cukup modal dagang ku duit saringit kana naon cukupna duit sakitu geus ulah wakabeak harepan ting pokona namanya sabab nu penting apa niat kiting geus mineng nya niat kitu iting geus mineng ngabejan ka akang yen akang kudu aya kahayang kudu mikir jeung kudu boga rencana pikeun ngamajukeun kulawarga. Soal modal nu mangrupa duit sama nomor 2 dan nomor 1 mah kahayang jeung cita-cita ti. Jadi najan modalna leutik atawa seutik oge ari kahayangna geus kuat jeung buleut mah sugan we hasil kalayan nyugemakeun. Apaan cek maneh keneh lamun kayang tang tupareng kitu lain mangkamin malik nanya panon melong ka biting ungut-ungutan ngarti. Nya bener pisan teh Kang kami lamun kayang tang tupareng sapeta bakal tinekanan kuring mah satuju pisan kana kayang Kang kami teh. Muga-muga we kahadean jeung salia teh sing dibalas ku Allah nu Maha Murah. Oge sing leuwih pananjung harta bandana da geuning geus luntur manahna kesanulungan ka urang lobatan sakieu. Manehna teh beunghar kan? Cek biting penasaran hayang nyaho ka salia. Henteu teu beunghar ngan kaparengan boga duit cenah. Bangna mere saeutik teh pedah manehna teu boga duit dalam beunghar mah beuting leuwih ti sakitu merena. Ngan aya amanatna pokna teh kieu ieu duit ulah ditempo jumlahna da memang ukur saeutik tempo mah niat jeung tujuan kuring. Nu bener-bener hayang nulung ka mamang nu keur sangsara. Muga-muga ku duit anu ngan saeutik ieu sing jadi hasil nu mangfaat. Sabab ieu teh duit bener-bener halal sarta yakin jadi milik mamang. Kuring ikhlas jeung ridho mere ka mamang nu keur bener-bener butuh ngan engke dina hiji mangsa. Lamun ku pangeran diparengkeun kuring hayang anjang ka imah mamang atawa mamang kudu nganjang ka imah kuring. Tak kitu cenah cek salia teh. Jadi dari anak keur ngomongna teh ting kumaha kira-kira ka arti cek mangkamin beuki pinter ngabohongna sabab jauh pisan jeung kajadian dosanya. Oh, jadi kitunya nuhun atuh ari kitu mah Kang kami. Muga-muga we sing aya manfaatna ka sararea ka hiji keur urang nu memang butuh. Kaduana keur Jang Salia nu hade-hate tangtu we dina hiji mangsa mah. Mun aya waktu kudu merlukeun ulin ka lemur galumpit. Tapi rek kana naon usaha teh Kang? Namahi kana naon duit sakitu atuh? Cek biting nanya deui kieu maksud akang teh ting.
lantaran dagang karena dagang gedean mah moal bisa kapaksa kudu samahi-mahi kudu caringgit carana kieu ieu duit rek dibelikeun ka hiji barang anu sakira cukup ku duit caringgit lamun geus meunang barangna terus eta barang dijual deui kanu butuheun ngantang tuwe kudu dibatian upama lae dijual 3 perak atau 4 perak tak ku jalan kitu apaan boga bati terus kitu jeung kitu moga-moga we lila-lila mah ngarobaan kitu ting Mang Kamin beuki pinter nyaritana beda pisan jeung biasana terbawa uteuk nu geus jalan anu memang para mitra geus mimitik dipake pikeun nutupan bohong naon kira-kirana da meureun hese kitu teh langka payuna urawa ka mikirkeun teu payu urang cobaan we heula muga-muga aya milik sarerea aya niat nu hade hayang usahakeun anak jeung pamajikan akang teh rek nyobaan meuli kopeah atawa tarumpah atawa naon we lah nu cukup kudu dicaringit mun barangna geus aya rek ditawarkeun kanu butuheun di lembur ieu mimitina mah kan wawuh atawa kadulur hari sakanon teh bari sakalian rek minta tulung ka manehna carana mah kumaha we bari ngolo-ngolo jawab Mang Kamin dari anak keur ngomongna teu euleum-euleum siga nu geus yakin baik atuh jalankeun heula muga-muga aya kamajuan kuring mah kakarang ade ngedaek geus usaha geus nuhun geus bunga muga-muga aya hasilna Kang tah itu bener urang cobaan heula we nu ieu lamun ke eta aya hasilna tangtu akang moal cicingeun rek nyobaan jalan sejen teh mah Mang Kamin leuwih dari hatena ngarasa bungah lantaran geus bisa nemongkeun hiji kasanggupan hade ka bihiji pikeun ngubaran kaayaan rumah tanggana nu keur awut-awutan tah bener kitu Kang Kamin teh didoakeun pisan ku kuring oge nya ayeuna mah geura dahar we atuh sabab sangu geus sadia kabeneran loba keneh sakamari da loba nu mere basa si memen naon mun geus dahar geura ngemang kaburuan nempo kuburan budak teh cek biting bari tuluy nyadiakeun sangu jeung deungeuna keur dahareun Mang Kamin tanya kitu we ting geus beurang ngongkoyeu geus meujeunna lunta manamun ke akang rada beurang balikna nya bili ulah dedeupeun nya sabab rek nepungan heula Kang Odo susuganan manukna rek aya nu dijual ulah dibelikeun kana manuk modal teh tukang kumaha mun pae apa lapur meureun manuk pae duit leungit ulah Kang pajualeun deui ngajualna ge ka kota ngana gede batina ulah salah harti ting da Kang ge lain budak leutik atuh nya kajeun atuh pokona masalah hasil apa keur dahar atuh Kang teu ngomong deui berak dalahar ngariung anakna nu opatan meuni paronyona keur daharna lantaran kamari asa kabur da loba jalma ari ayeuna meuni sargut keur mah sanguna gede deungeun aya katurug-turug ngariung jeung bapana asa regreg jeung gede hati teh kungsi dilati hari Mang Kamin geus indit ka astana rek nempo kuburan anakna nu panengah inditna mawa cai sabotol teu poho mawa upat sintung gaganti parupuyan bari lempang Mang Kamin ngomong sorangan hatena ngarasa heran cenah ti aingna budak teh teu naon-naon bet maot ya curiga aing ieu bisi anu ngabinasa atawa anu ngajailan tapi sahanya si memen teh bet maot naon sababna aya we imah ieu lah kakara mikir usaha kalau geus meunang papai kitu cek Mang Kamin manehna can nyahoeun yen manehna sorangan nu ngabinasa anakna ngan teu sacara langsung sabab aya hubungan jeung si rumah samulangna di astana Mang Kamin bener-bener nepungan kapilan ceukna kabeneran Kang Odo teh aya di imah biasa we keur miara manuk ngan pamajikan Kang Odo ayeuna mah aya di imah atuh ngobrol teh teu bisa laluasa sabab rusiana bisi bocor tas di mana Min bangun rusuh teuing ieu teh cek Kang Odo bari neuteuk hatena panasaran hayang nanyakeun lalakon Mang Kamin ngan kagoku pamajikanana di dinya Astana Kang tas nempo kuburan si memen sedih Kang kuring teh lantaran diheulang asa diheulang we kalugitan anak teu katungkulan jawab Mang Kamin meninggal leungis da memang bener hatena sedih ulah leutik hate Min keun bae da geus tepi kana tipis tulisna ayeuna mah geura mikir sing bener geura diajar usaha nu nya tah kitu karasana ditinggalkeun ku anak teh komo ari can disenangkeun mah bakal leuwih peurih kana hate nu mata kumaotna budak teh kudu jadi panggeuing kana hate urang sangkan giat usaha jeung rajin yangan rezeki cek Kang Odo teu boleh mepelingan sangkan Mang Kamin ngarubah adat nya angka arti ku kuring ogekeun atulah ulah nyaritakeun geus maot matak nuat-nuatkeun hate kuring ayeuna urang nyaritakeun sejen we sabab kuring aya perlu teh aya naon mina sadareuwas teuing
nyerek nanya ke manuk kang lah sugan aya nu dijual kuring batu hiji di dayu aya nu pesen hayang pikiran nu geus beger cenah keur papaes di mana kitu tah mang kami ngabohong sabab nusanya nama teu aya nu pesen atuh puguh kadengena para mitra ku Kang Odo para ita curing hak malah pamajikan Kang Odo ge curing hak pok lempas tah geuning syukur atuh kami boy teh keur butuh duit ya teh atuh milis loba titiran mah geus balajar kabeh on keula siga nu babari gitu lah di mumurah manuk akang mah saugeus liar di piarana geus mahal aja mah cek Kang Odo curing hak cek panuju kana omongan pamajikanana sabab manehna maresep pisan kana manuk teh kumaha Kang Odo we atuh eta mah lo bating manuk mah lo bating ngalah deui jeung cibasan pae mah mending kene jiwa berapa yuka duit jadi pakeun ka urangna mun pae atawa kabur kumaha cing cek pamajikan Kang Odo ti popolotot ngomong nyatang tuh milih dijual nya mah pae mereuna pae we tapi pan naon teh can pae ieu mah malah jag-jag punya ya butuh nu butuheun mah teu naon-naon sabab aya nu kurang resep naon teh hiji urang teh tanu itu tuh nyawa buluna lah di sorana mah hade teh minta wani sabaracing min cek Kang Odo para wargi sadaya harita nawarkeun manukna erek niat ngajual da kabeneran keur butuh duit atuh mang kamin kacida bungaheunana sabab para mitra tadi nama ngan alasan bungkul sama era sama urpi caritaeun tapi amun nya nyarek ngajual mah tangtu kumanehna dibayar dan duit mah pamahan ti kucen teh dibawa udah nanyakeun ka kuring atuh Kang sok tangtukeun ku akang nu boga barangan rek dijual sabaraha eta manuk teh mang kamin kalah malik nanya da memang kitu kuduna mun aya nu wanieun mah yang 5 perak min aduh paling mahal ngomong kuring dibayar 2 perak rek dibikeun teu moal lamun dibikeun ayeuna ge dibayar mang kamin wawanianan padahal can kasawang pibatieunna udah teuing atuh min 2 perak mah mun 3 perak we tuh Kang Odo nanya deui wanina mah wani sakitu ge tapi duitna eueuh ngan aya saringgit kitu ge tadi mah hayang aya sesana keur balanja indung budak di situ bogaeun keur meuli minyak tanah jawab kami jadi lamun saringgit mah koba itu tak kadinya bayar we ka dieu murah ceuing saringgit mah atuh pojona Kang Odo miheulaan da duit lagi kan sakitu ceu eta mah dibikeun saringgit rek dibayar ayeuna mun teu dibikeun mah nya moal da duit lagi kurang ongko mang kamin biek sapisan ngomongna sabab hayang pasaringgiteun manehna moal sieun leungit modal sabab ceuk aki pancu eta duit bakal balik deui lamun geus dibalanyakeun kumaha rek dibikeun mun saringgit Odo nanya ka pamajikanana nya jeung tibatan teu payu mah pek atuh kadinya mah bayar atuh ayeuna min satuju min pek we tuh bayar min keun bae saringgit ge da keur butuh duit cenah pokona masa jadi pakeun we Kang Odo mikeun sakitu lantaran manuk rek dijual geus teu pati dipikar sepupuh we mang kami menibungaheun lantaran niatna laksana nuhun Kang Odo ya dibayar ku kuring ye mang kami modok saku creng mayar manuk saringgit paroman bear marah mai Kang Odo jeung pamajikanana sarua ngarasa bungah lantaran manuk nu teu dipikar resep teh jadi payu ka duit mangka ningkeur butuh. Saterusna mang kami jeung Kang Odo ngobrol ngaler ngidul meuni sagala dicaritakeun nang tantu we teu kumaha wani ngobrolkeun urusan munjung mah sabab di dinya aya pamajikan Kang Odo. Sanggeus seueuh ngobrol para wargi mang kamin amitan tuluy balik deui bari mawa manuk jeung kurungna mang kamin bungaheun hatena sabab usaha geus mimiti dijalankeun kalayan mawa harapan bakal usaha loba usaha nu mangfaat tekung silila mang kamin geus tepi ka imahna pamajikanana mani olohok nempo mang kamin mawa manuk tapi sanggeus dijelaskeun maksudna ka karabi iting ngarasa teger percaya kana tekad salakina nu hayang usaha sedengkeun mang kamin buru-buru nuna manuk dinu rada luhur bari dieureuykeun ku barudak sabutan bisi diheureuikeun ku barudak. Sorena mang kamin asup ka kamar sorangan ngarasa penasaran. Hayang ngabuktikeun omongan aki kuncen hanya duit teh bisa balik deui. Tapi harita can katara sabab can ngaliwatan peuting. Basa ngarampas aku teh kosong keneh. Ai. Bening eueuh duit teh na kumaha mun teu balik deui kumaha mun manuk teu payu seperak-perak acan. Sigana kepercayaan pamajikan aing ge bakal leungit ieu.
Ya muga-muga we isukan datang duit telah sabab tangtu balikna peuting. Ceuk mang kami dina hatena terus keluar di kamar diuk deukeut pamajikanana. Kumaha ngajualna manuk teh Kang kami rek saha? Pagi suka rek dibawa ka kota rek dijual ka kanu pesen. Doakeun we ngara payuna maha, ngara batina gede dibolina ti Kang Odo teh. Saringit sugana payu 5 perak. Ceuk mang kami geus nyipta-nyipta pibatieun lantaran manukna geus beger ngan buluna rada goreng. Tangtu didoakeun moga-moga sing tareh payu diting rada cangcaya bisi manukna paeh mantem atau bisi teu payu deui tapi rek ngomong kitu teh teu wani bisi matak maehan kana sumanget salakina anu geus mimiti boga kadaek rek diajar usaha. Urusan manuk mah ulah dipikiran ting lah ayeuna mah akang rek nyarita ka iting sarta samemeh rek nanya heula ari mah sok nyuguh di goa atawa tara sok unggal peuting atawa henteu. Mama kena nyakeun kitu Kang kami naon maksudna? Hayang nyaho ya, atuh rek banding-banding jeung papatati saliat ya. Rumah tak hayang nyaho ya ka kolot sorangan. Ceuk mang kami bisa pisan ngomongna padahal manehna bingung bisi pamajikanana curiga lamun manehna nyuguh malam Salasa jeung Jumaah. Bari teh mah osok tapi tara unggal peuting ukur saminggu 2 kali malam Salasa jeung Jumaah. Tak kitu bari teh mah aya naon kitu Kang? Iya, sanya nama akang teh aya anu ngabejaan, lamun aya kahayang sarta aya niat rek usaha, kudu rajin nyadiakeun sasajen di goa cenah. Teu kudu ngalpeuting cukup saminggu 2 kali we. Aku lantaran kitu akang teh hayang nyobaan, lamun emas sok kitu rek menta di papatahan. Nah kumaha carana jeung kumaha nyadiakeunana. Tak kitu maksud akang teh, tapi kitu ge lamun mah daekeun mere nyaho. Geuning mah teh keuleun wae ka akang mah. Mangkami beuki pinter ngabohongna pikeun nyebutan kalakuan usahanya. Nya mah kitukeun bae atuh kuring rek nanyakeun ka emak moal buru ngabejaan geura. Sok atoheun ari di pentaluangna mah basana mah rapekan cenah. Keun isukan rek ditanyakeun ka kami. Biting teu boga rasa curiga, teu boga sangkaan yen salakina bulat beulit bohong. Bener gitu we ketanyakeun nya ka emaknya isukan akang rek meuli rapi raya raracikna ti kota lantaran isukan teh malam Jumaah deui. Ulah kamu lihat anu kitu pentingkeun mah beas heula. Punya ari batina manuk rada gede mah tangtu meuli beas. Tapi samemeh kaduga meuli beas, duit ladang manuk rek dibeureikeun heula kana kopea atawa sarung, rek dijual ka Mang Umi tak kitu. Cek Mang Kamin dari pisan nya rek diajar usaha. Modal cukup ku duit saringgit tapi dibarengan ku keyakinan dina hate. Diiting teu nema deui manehna ngarti kana maksud salakina. Atuh saterusna mah ngobrolkeun nu lain-lain nu teu aya hubungan jeung kahirupan sapopoe. Sangeus mangsana sare duanana arasup ka kamar. Kocapkeun isukna Mang Kamin geus tatan-tatan rek indit ka kota. Sangeus mumuluk terus indit bari ngajingjing manuk jeung kurungna. Rek nawarkeun manuk ka urang daya susuganan aya nu meuli. Ngana bari lempang teh ingetkeun kana duit modal teh terus ngarampas saku. Barang dicabak tetela karasain baganyal ipis dikodok gorehel teh nyawe duit sari. Tetela bener duit saya balik deui. Aduh, ya. Nuhun moga-moga we usaha aing lancar lah sing gede manfaatna siga naon. Cara nama aing teh moal kakurangan modal ieu. Mang Kamin ngomong sorangan terus lempang deui muru ka kota. Gancangna carita para mitra Mang Kamin geus balik deui ka leburna. Barang datang teh geus nyerenges seuri lantaran manggih ka bunga. Sabab tujuan hasil manuk teh payu 6 perak. Jaba modal nu saringgit balik deui atuh duit jadi loba cukup keur meuli keperluan dapur sarta bisa dipake modal deui. Kumaha Kang Kamin hasil usaha teh? Eta geus meuli surah seuri kitu. Biting nanya bari nu nacain teh ka hareupeunana. Kek milu diu. Barudak ngariung ngabagiakeun bapana siga nu sono pisan. Hasil ting manuk teh payu 6 perak tah. Tah duitna ku akang dibelikeun kana barang jualeun susuganan aya batian. Sajabati kitu dibelikeun kana sasajen jeung keur pangabutuh dapur. Tah dina kantong da kop geura-geura. Cek Mang
Mangkamin bangun reus paroman pear marahmai. Kacape teu dirasa sabab kasilep ku kabunga. Puguh biiting oge guliga hate sabab salakina bener-bener bisa ngajalankeun usaha make modal nungan saeutik pisan. Nuhun atuh Kang kaminkeun urang gua reus dina kantong teh. Kuring mah hayang nyaho ke atuh caina ka anta. Cairan teh da sangumaha can sadia deungeunna urang meuleum heula pedah. Keun bae da capek keneh ongko asalnya ieu asa cain teh lah. Tapi kumaha ari ka mana geus ditanyakeun eta wacan ting. Akan tetep ngarasa penasaran hayang nyaho kana tata carana nyuguh di goa. Ceuk Mang Kamin inget kadinya sabab eta anu jadi pokona. Ngeus malah tadi kayak kadieu ka kuring mah patahan kudu ku awewe nyuguh di goa mah lantaran lalaki mah udah sok ros-ros ka goa. Sakitu saur mah teh Kang jawab biting dari anak. Oh kitu da bicek yang salia mah cenah naon lalaki ge. Asal nyaho cara-carana kumaha atunya. Banyak ku akang. Maka teuing kuring mah nyaho dahar we. Jeung bisa naon teh ngurus barudak, urusan kitu apa ke ku akang nguruskeun. Oh syukur keuna tuh urang cobaan ku akang. Mang Kamin ngarasa bunga. Hatena ngemplong sabab jalan ubaka di sorang geus ngemplong. Teu aya nu baris jadi halangan. Jadi mun ngajalankeun papataki pancuh teh geus moal batak dicuriga ku sasaha. Hari biting harita teh loba pikiran kapeurih jeung kasedih kaupahan ku parobahan sikap Mang Kamin. Nu tetela matak gede harapan sabab geus daek usaha pikeun ngamajukeun anak jeung pamajikan. Kayaan rumah tangga loba pisan robahna ayeuna mah jempe. Cara aya anu pasea marebutkeun paisan kosong. Gancangna carita sabulan geus kaliwat dina jero waktu sabulan teh Mang Kamin terus-terusan ngajalankeun usahana. Ngagunakeun modal saeutik tapi dasar dibantu ku siluman. Atuh sanajan saeutik ge lila-lila mah jadi ngalobaan jeung deui eueuh basa teu payu. Naon bae nu dijual ku Mang Kamin bisa payu bari jeung mah batina gede. Jaba jenisna sok balik deui utamana mah duit anu saringgit teh. Sigana mah kudu sejen mangan ukur ngaliwat, kanu sejen mah sabab lamun sore dibelikeun isukna geus aya di imah. Kauntungan nu katarima ku Mang Kamin lain tina masalah duit bae tapi kepercayaan ti urang lembur sabab loba jalma nu karunyangeun ka manehna kedah tadina jalma sangsara jeung miskin. Ayeuna aya kadae kana usaha atuh dina meulina teh loba jalma nu ngarasa karunya jadi meulina teh kadang kala lain ku didadasaran ku butuh ku barangna tapi karunya ka Mang Kamin. Basana teh peupeurieun mere henteu atuh daganganna dibeulian ah kitu para mitra nu matak dagangan Mang Kamin mah kanu kitu kanu kieu oge teu boleh dibadeui. Kulantaran jalan-jalan kitu modal anu saringgit teh dina waktu sabulan geus jadi mangpuluh-puluh perak. Sabab jenis nu saringgit sok balik deui ditambah ku bati nu lain saeutik. Sajabana di situ waktu nu sakitu teh para mitra. Salemur Cikarang geus nyaho kabeh yen Mang Kamin jadi padagang. Jadi sudagar atuh mun aya jalma nu butuh ku barang leuletikan kajaning baju, sarung, sendal atawa naon bae pangabutuh sapopoe sok paresana teh ka Mang Kamin. Dina akhirna sakali balanya ka kota teh sok aya kana satanggungan balanjaan rupa-rupa nurutkeun anu paresep. Kocapkeun dina bulan kadua Mang Kamin geus bisa balanya nu leuwih loba. Nu tadina saminggu 3 kali ayeuna mah unggal poe balanya ka kota pikeun nyumponan pesanan urang Cikarang. Dina hiji mangsa kabeneran pas sore Mang Kamin reureuh di imahna dibarengan ku biji. Ting. Geus aya sabaraha ceng-celengan di imah teh ting. Na cukup mun kurang dipake ngawangun warung. Teu kudu gede-gede asa mangrupa we atuh. Ceuk Mang Kamin para mitra bari regot nginum bangun nikmatna. Kateuing Kang Kamin kuring macara ngaganggu kana duituna akang. Teu diberean naon teh teu diberean matarawani nyokot so bisi ngaruksak modal. Mun hayang kanyawa mah coba itu buka da geus loba meureun sabab unggal poe teh di usian lain. Jawab biting manehna tarap pipilueun kana urusan lalaki. Paling ngabantu saeutik-eutikeun. Ya bener keun urang tempo deung teh lah lamun barudak geus sarare mah dina mah urang badami we heula. Ieu maksud akang teh ting kulantaran urang Cikarang geus percaya ka akang. Yen akang bisa usaha kana dagang taya kesempatan ulah dilalaworakeun. Yuk urang ngawangun sakalian. Keun bae leuletikan ge asal barangna lengkep. Buktina we salira 2 bulan ieu pan. Urang karasa meureun anu dibeuli ti kota teh lain dagangan nu can puguh karuhan kitu tah. Jadi pokoknya mah
Nu penting mah kitu eta. Kabeh oge pesanan bungkul. Atuh datang na ka imah teh, reak-reak we beak. Tapi ke mah modal teh urang pake, ceng-celengan urang buka, urang balanyakeun keur minuhan warung. Kitu maksud akang dengan pikeun ngawanguna butuh kubahan. Mah mun minta heula ka emak dibere eta moal. Lain sakabehna ieu mah paling ge awi jeung batu tatapakan aya di pipir emak. Tak itu ting, kumaha kira-kira setuju. Mang Kamin bari pepetan nyarita sikapna geus jauh bedana jeung ti heula sabab ayeuna mah geus bener-bener sumanget dina urusan dagang. Puguh atuh setuju makan. Malah mah bunga we nu aya sababa kahayang kuringnya kitu atuh. Jadi nu penting mah lah. Nya kitu teh apa ya keun kumaha ku kuring rek di bejaan tapi sakiraan we ti nyieuna jeung rek di mana deui nyieuna. Oh, nyieuna mah di dieu we cing lah. Alipun imah urang tangkotkeun we kana tihang imah nying sesompang ka hareup mah. Pamitina isuk sabab isuk teh moal balanya ada nu pesen ongkos tak kitu ting. Ayo atukeun isuk-isuk rek nepungan ka emak. Ayeuna mah geura tempo atuh modalna geus aya sakumaha sacelengan urang teh cek biiting geus teu sabar. Hayang geura nyaho kana kaayaan duit. Ari Mang Kamin teu ngomong deui jung langtung terus asup ka goa kop kana buyung leutik. Nu dipake nunaan duit hagen yang dipangku dibawa ka tengah imah. Tuh kana mitra. Sing saha jalmi anu resep kana nabung para wargi sadaya. Hasilna baris nyugemakeun kana dirina. Model Mang Kamin para wargi. Lain soal naon teh anjeunna boga duit aneh-aneh tapi dina soal nabungna ya. Rezeki saeutik cereng ditabungkeun unggal dinten. Ieu jalmi sing sajami nu resep nabung para mitra moal ripuh-ripuh teuing di akhirna. Cenah bening cenah jelema cenah teu boga pangsiun tapi hirup senang kulantaran baheulana keur ngorana keur gede tanaga resep nabung. Keur bisa usaha resep nabung. Ulah hayang nabung teh para wargi sadaya geus teu bisa usaha kakara hayang nabung keur palabar teu boga duit mun nabung mah kitu gaya artina para wargi lamun emutan hayang nabung teh kudu keur aya. Jadi aya nu tiasa dicangcetkeun, aya nu tiasa disimpen. Soal nabung ayeuna para wargi teu kedah model Mang Kamin teu kedah kana buyung atawa kana cing-celengan. Langsung we para wargi bade ka Tabanas, bade ka mana. Mangga kahiji disagedengeun para mitra artos urang aman, kadua nage para mitra aya langkungna para wargi sadaya. Mangga ieu bahan lanjepanan urang sadayana. Jadi urang mun hayang nabung teh kudu keur aya. Ulah keur hayang nabung eueuh hartosna, teu aya hartosna. Sing sajami nu resep nabung moal repot-repot teuing kana margi para mitra dina waktos kasalempok teh ana kanggo naon aya korek kenin kitu para wargi sadaya. Mangga emutaneun mudah-mudahan para wargi naon teh urang salamina di paparinta kesehatan, urang tiasa usaha sakumaha mistina, dugi ka aya langkungna urang tiasa nabung. Masuk heula para wargi. Para wargi anu mulia bururu teh duit receh lobanakeun biting colohok bengong sabab teu percaya kana tetempuanana asa dina pangimpian geus welasan tahun rumah tangga jeung Mang Kamin kakara harita nempo duit sakitu loba tah geuning geus loba ting jigana mah cukup keur modal dagang teh asal urang rik-rik gemi we jeung kumaha kana duit leutik sabab bisana jadi loba teh ku ayana duit saeutik ulah salempang ting ku modal anu teu sabaraha teh akang sanggup ngajalankeun dagang muka warung cek Mang Kamin bari marah mah panon melong kana duit anu ngayang hareupeunana
Ya bener Kang Kamin, kuring teh percaya pisan tina saeutik dia diri-diri gemimah bah rajin. Ceburu ngalobaan teh we jalankeun ku kuring mah rek kabantu sa kadugana. Biting bungaheun harapan kana hirup teh maju beuki gede sabab ayeuna mah modal dagang geus aya ngan karidae pung. Mang Kamin seuri leutik hatena ngarasa ngemplong asa copong. Terus milangan duit disaksian ku pamajikanana. Duana ngarasa bagja lantaran kahirupan jeung geus molompong asa lempeng. Gaya hahalang nu bakal jadi gangguan, sumanget gede modal boga kapercayaan ti balarea geus menang. Peuting eta mangrupa hiji peuting anu ngandung harti pikeun Mang Kamin. Jeung biiting sabab ti harita jalan usaha Mang Kamin beuki lancar. Isukna ngamimitian ngadegkeun warung leletikan, sanggeus rengse tuluy balanya ka kota ngagunakeun modal nu geus aya. Isukna eta warung geus pinuh rupa-rupa barang kabutuhan urang lembur sanajan saeutik-saeutik oge dilengkepan ngarah nu barutuheun teh teu harese. Hasil geuning teh kudu ngawangun hiji warung anu gede. Ngan karidaekna we ayeuna mah memehna maneh kudu rajin nguan warung, kudu apik ngagunakeun duit keun akang nu bang bimbengna. Buat keneh lumpang ka kota pikeun balanja mah. Ceuk Mang Kamin bari diuk dina bangku leutik. Panon melong ka jalan pinuh harapan ku panon batin geus kasawang nu balanja bari rabul ka manehna ngaleut rek mareuli pangabutuhan. Kieu tukang nungguan warung teh mah kuring ngan catatan harga-harga kudu dijelaskeun sabu kuring mah teu nyaho pamulianana. Oh eta ge bisa yagi ngan kari milikan wungkul. Kayak geus lila mah moal kaku lah. Tantu apa kana hargaan teh ku ilikan karinya. Mang Kamin nunjuk kana buku leutik eusina catatan harga pamulian jeung harga jual. Ku biiting ditempoan bari teu ditengetkeun sarupa-sarupana. Barang keur jalongjon kitu kudu nyungai nu datang horeng mah iot. Anu geus teu sabar hayang geura nempok warung anakna ti kajauhan keneh geus olohok lantaran anakna bener-bener bisa ngabangun warung. Beuki dida beuki sidik yen warung teh lengkap sagala aya. Iting keur naon ieu teh? Okna bari ngajanteng hareupeun warung, Mak Iot siga nu teu percaya kana tetempoanana lantaran hareupeun imah anakna ayeuna aya warung leutik tapi daganganna kumplit. Ih, geuning mama ngacalik mah di dia dilebet mah. Nuju nitenan harga itu mah da kakara nyaho kana urusan dagang, cek biiting bangun reus. Panon ngareret ka indungna nu bari seuri leutik. Nuhun atuh iting, kami teh bunga nampok ieu mah ieu. Sabab ieu pisan nu dipikahayang kumaha oge. Ieu pisan nu dipikahayang kumaha teh. Syukur maneh sing bisa boga pacabakan anu tangtu nu sakira mawa hasil keur malaban anak. Kami mah teu hayang dibere ku nempo anak sanangi geus bunga kabina-bina teu isceuli harang mata cengarana. Cek Mak Iot bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu nikenan eusi warung anu sagala aya. Katara paroman bear marahmai bunga hate jeung gede harepan. Dilebet atuh calikna mah. Kaga atuh danya hayang di jero ieu mah ge. Mak Iot terus ka jero ge diuk dina bangku leutik. Terus rarat-reret para mitra mani sagala dititenan kawas nu hayang siri. Harita teh hatena bener-bener bunga da yakin anakna teh aya kamajuan, ari Mang Kamin teu loba omong cicing bae bari ungkut. Bade pikir saeunaon mah teh mangalinga itu aya kapriugian mak-mak. Cek biiting ngareret ka indungna. Nu direret lumenghap kawas susah jeung seunggah. Lain susah ku itu ku ieu da teh aya kakurang ngan asa kagok ku Mang Kamin. Nu harita aya di dinya mangkaning ka tukang-tukang masok dicarekan ku manehna malah bineng nitah nyelenkeun anakna. Henteu iting mamah teh aya naon-naon ka dieu teh hayang nempo atuh. Saya bejana yen warung geus anggeus mah teh bunga pisan kitu. Ceuk Iot bari ngareret ka Mang Kamin. Nu bangun hare-hare tapi barang ngadenge kitu mah pok Mang Kamin nyarita. Nya mah kuring geus nyieun warung. Tapi bahana meunang nganyukan we ieu tidak kasup awina ge nu meunang ngalaki kebon emak punten we nya mah moal ka dibayar ayeuna duitna can mahi. Kemun geus meunang bati rek dibayar ku kuring sabaraheun kabehna teh nya mah nya. Kitu ceuk Mang Kamin siga nu nyungkun jeung hayang muji kana pamadegan Mak Iot. Kemikiran awi atuh Kamin keun bae sakitu mah hitung-hitung ngamodalan we mama. Pokon asal barudak boga usaha tetep, boga penghasilan anu cukup keur anak pamajikan. Keun bae teu kudu dibayar awi manaha. Laloba ieu awi wadina oge. Atuh atuh mah. Dan sakitu tembal Mang Kamin.
Terus ngajentul bari udud panon melong ka jalan ari pikiran kumalayang kanu anggang nyipta anu tacan karuan. So deui kana mitra sadaya. Jeung biiting harita teh ngobrol silih tempas nemongkeun kabunga hatena masing-masing. Sedengkeun di luar yang barudak nu kakawihan siga menuju mira ka kolotna nu geus aya kamajuan. Keur kitu kurunyung ge aya nu datang horeng mah omah rek nempo ka warung anyar. Punten, geuning mah areup kieu. Syukur ngai babari lamun aya pangabutuh teh. Bari saleger kieu sayuran, ira balanjana nyai. Cek mah omah padang datang meninggal lecok hatena bunga jeung rada heran. Nah omah sok atuh geura balanya kuring can ngararisan. Ya obi iting bari seuri di Bandungan kumaha mangkamin bari nyereng. Saterusna di warung jadi rame loba jalma jujol pada hayang nyaho. Aya nu ngahajarek balanya poe mungaran geus kacida ka jojona malah mabeja geus sumebar ka sakuliah lembur Cikarang yen mangkamin ngawarung sarta daganganna sagala aya. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan parat bulan ditumu ku tahu teu karasa 2 tahun leuwih geus kaliwat. Dina waktu anu sakitu halilana mangkamin jeung biting terus-terusan usaha ngajalankeun ngawarung. Beuki lila beuki maju lantar nu balanja menir merul ka manehna siga aya nu ngamat padahal mah di lembur eta lain hiji anu ngawarung teh. Nincak tahun kedua warung nu tadi leutik geus saya jeung hareuri dirobah jadi toko nu kacida gedena barangna lengkap sagala aya. Teu aya nu kakurangan atuh nu balanja beuki rame. Mangkamin beuki maju kahirupanana malah mah sanggeus ngabangun toko terus kuliah ngaganti imah. Dina hiji mangsa mangkamin keur nyaba ka kota rek balanya keur minuhan toko. Hari tabi iting nungguan warung sorangan. Da barudak mah galede geus bari saulin sorangan. Malah nu bungsu ge ayeuna mah geus teu hese ngasuh sabab umurna geus 4 tahun. Toko muka nu balanya keur subung da pugukeurna ka harita teh paramika. Keur kaayaana ka karbon. Harita kira-kira pukul 8 isuk-isuk di lembur jalma-jalma geus loba nu liar. Kurunyung main datang horeng mah omah ngabakbu sok balanya ka dieu. Punten nyai araya cek mah omah ayeuna mah ka biiting teh sok nyebut nyai siga ka budak. Biiting meuli baeud teu panuju. Nah, mah omah sok ka mana wae nyarios teh. Biasana ge nyebut ngaran ayeuna bet jadi kitu. Ulah sok kaleuwih mah omah. Kitu cek biiting terus langtung ngadeuketan ka norek balanya. Ayeuna mah parametra tangtunganna geus beda waktu-waktu ka tukang awak bersih jeung lintu. Pakaian alalus jeung sieup perhiasan meniraweut. Sok hitungkeun bae atuh naha da moal matak naon-naon. Mah rek balanja euy teh butuh sayureun. Geus aya nu engat acan jeung deui butuh ku minyak goreng rek goreng picung. Cek mah omah rarat-reret nempuan barang nu ngabarak hareupeunana. Aya sayureun mah atuh kantun milih. Bisa seueur deui datara elat nu kitu mah. Unggal dinten ge aya wae. Jawab biiting bari teu tanya tunjuk. Bari tanya tunjuk kana barang dagangan kumaha omah diilikan geus ditupok deui nyarita. Sok atuh geus bisa sacanti nyai. Iyalah kangkung 2 beungkeut kalapa sakeureup sareng hujan saganu. Biiting pak-pikpok ngaladangan terus digunukeun dina meja. Ari mah omah palahak polohok nempuan barang nu aya di dinya kabita ku pakaian nu halus jeung sieup rupa-rupa modern. Tupi si Ujang ka mana nyai? Mah omah nanya deui. Si Ujang nu mana mah omah da tadi mah arulin di buruak. Lain barudak eta mana? Hah? Eta mah sok kitu mah omah. Pake jeung si Ujang sagalanya batet. Kapan bisa nyebut ngaran ulah kitu mah omah era kuring teh lah. Cek biiting bari nuna uyah saganu kana tumpukan balanyaan mah omah. Ih, da benteu deui atuh nyai ayeuna namanya.
Pas saya kamanjengan, saya tinggal di anak piraku mah teh kudu jiga bareto wae onaman mah era atuh. Cek mah omah teh kirim-kirim manehna bener-bener robah pamadegan. Ulah kitu mah omah. Da sami wae jalmi mah teh aya robihna, Kang Kamin tetep kitu keneh naon bentena serang kapungku. Ya benten dina sorotna ge, tapi ka mana ayeuna? Omah teu geus nanyakeun Mang Kamin si daya perlu penting atawa hayang nyaho. Waktu selesai para mitra.